Sanjaya darah asli na soba Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Jembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya anu nambayan mucunghul deui pamirsa. Saparantosna tilem samingguanan mah. Kumargi salian katarajang kumplu oge tereng sereng sengaropea naskah nanya ada baluang sanaos kitu tapi tetap bae aki sateka pola naraskeun hancanya bari ngarang deui carita anu naskah narareksak pamirsa kumargi kakeum banjir aya nu hancur aya nu palid sareng sajabina deui kumargi kitu bari ngadongeng bari ngadamel heula pangintennya naskahna janten rada repot tuh pami kapungkur mah kantun ngadongengkeun ayeuna mah kedah ngadamel heula ngamimitian deui ngarang deui nya pamirsa. Mugi-mugi sadayana dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rezeki sarta tebih tina balai. Oge urang neraskeun hanca Ratu Candana Sutra anu bagian ke-11 pangintennya ayeuna teh. Urang keur ieu bae pamirsa dongengna urang mimitian deui nya anu tacan subscribe kade ulah hilap di subscribe heula di toel tombol loncengna supados saya notifikasi pamakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa nu parantos subscribe, like sareng komennya. Urang mimitian deui dongengna para samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Payung sarimit masang kuda-kuda anyar corelat jeleng manehna ngagajleng maju ke arah si malaikat palsu. Malaikat palsu oge henteu cicingeun manehna oge gancang luhur pikeun mapag datangna musuh. Di jomantara duanana ngulinkeun pakarangna sewang-sewangan pedang jeung samurai katempoting kolebat. Kiu 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 wut wut trang 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 wut trang 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 wut 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 cas jeleng jeleng duanana turun deui ka handap nincak taneuh dina kayan silih tonggongan sarta patuker tempat sakadapan duanana cicing malaikat palsu rada dongko bari samuraina dicekel dibelah katuhu ku dua leungeut sedangkeun payung sarimit nangtung ajeg tapi katempo dina cangkengna ngucurkeun getih. Atuh sanja ngagebeg hariwang hatena ngabatin. Aduh, manehna tatu. Karake sanja ngolebat ka sisieun payung sarimit pikeun ngubaran tatu payung sarimit. Si Wanoja teh kaburu nepak tatuna hiuk plak leungeunna langsung ngusap tatu dina cangkengna. Dadak sakala tatuna
anu bieu ngucurkeun getih teh langsung leungit lita taya tapakna. Malah mah kaen bajuna anu soeh ge numbu deui kawas nu teu pernah soeh. Sanjaya Malik netep ke arah malaikat palsu. Panon Sanjaya mancrong teu ngiceup sabab nempo kaen panutup sirah alias taregos hideung. Si malaikat palsu teh soeh jadi 4 bagian. Kain hideung panutup sirah jeung beungeut teh ragrag sorangan kana taneuh. Sedangkan sirah jeung beungeut si malaikat palsu wutuh teu salambar ge bukna anu pegat atawa kulitna kagores. Ieu teh nandakeun lamun jurus pedang anu digunakeun ku Payung Sarimbit bener-bener hebat. Malaikat palsu jeung Payung Sarimbit bareng malikeun badana jadi pahareup-hareup. Panon endah Payung Sarimbit ngadadak molotot reuah sawaktu apal saha jalma anu salila ieu ditaregos hideung eta. Galih rembulan gerendeng Payung Sarimbit. Payung Sarimbit ngarasa reuas sabab apal. Malah hafal pisan saha si malaikat palsu eta ayana. Sanjaya oge ngarasa reuas sabab nyatana si malaikat palsu teh geuningan mah saurang manoja geulis. Anu rupana keuretan beungeutna mirip jeung Payung Sarimbit. Saha manehna teh? Harewos Sanjaya ka Payung Sarimbit. Galih rembulan, lancik terek kuring anu pernah jadi panglima di Karaton Laut Kidul. Tapi kusabab manehna pernah ngalakukeun kasalahan anu nyieun Nyai Kandita murka. Manehna teh diusir di Karaton Laut Kidul. Sanjaya, ngisi heula. Ieu mah urusan geus nyangkut paut urusan pribadi antara kuring jeung manehna. Heug rengsekeun sing hade. Sanjaya tuluy ngoloyong ngadeukeutan ka Resi Pakar Pantun jeung Dewi Cintani anu geus jag-jag deui. Payung Sarimbit ngalengkah ngadeukeutan ka lanceuk terena. Aceuk, kunaon aceuk ngalakukeun hal ieu? Aceuk nyeri hate. Aceuk geus kausir ti wewengkon Laut Kidul. Aceuk hayang ngawasa tanah Jawa. Kusabab eta aceuk kudu nandasa jalma-jalma anu geus pernah nyaho. Lamun aceuk teh pernah jadi panglima Karaton Laut Kidul, engke sanggeusna aceuk geus boga kakawasaan di tanah Jawa. Kakarak aceuk teh bakal malas ka nyeri aceuk ka Nyai Kandita. Lenggah aceuk eta salah ceuk. Aceuk moal bakal mampu ngarubukeun Nyai Kandita. Saha bae oge moal bakal mampu. Jadi eureunnan bae tindakan aceuk eta ceuk. Kali rembulan cicing ngabetem kawasan nu keur nimang-nimang kana kaputusan urek dicokotna. Sedangkan Sanjaya harita ngaharewos ka Resi Pakar Pantun. Gelis pisan geuningan lanceuk terena Payung Sarimbit teh ki. Ceuk aki kumaha tah? Sakanya kau ya manehna memang geulis tapi ganas jeung galak kalalaki. Baheula manehna teh kawentar minangka panglima anu beuki jeung lenjeh pisan ka lalaki. Orang Resi Pakar Pantun. Lamun kitu sigana manehna jalmana anu narajang aya narajang anu naranjangan kuring ngabuligiran kuring sawaktu kuring keur sare. Ya bisa jadi memang manehna sabab manehna rasa pisah ningali lalaki buligieun nu teu make naon. Tapi tangtuna ukur lalaki kasep meureun ki kawas kuring. Iya, namun lalaki kolot feot kawas kula mah manehna resep ge nyeset kulitna. Sanjaya hayang seuri tapi ditahan sabat nempo galih rembulan ngadadak miceun samurayna bari beungeutna ka tempo alum. Galih rembulan ngalengkah ke arah Payung Sarimbit.
Bari dua leungeunna diangkat ka gigir tanda manehna pasrah sumrah. Tewak bae Acek teh daripada Acek kudu ngalawan adi sorangan Payung Sarimit. Ceuk Galih Rembulan bari paromana katempo sedih. Payung Sarimit hatena ngarakacak manehna ngarasa karunya teu tega oge ngarasa hamham. Payung Sarimit cicing bae sawaktu lanceuk terena eta ngadeukeutan bari ngangkat dua leungeunna. Tapi sawaktu jarakna kari salengkah deui ngadadak tina sarung leungeun hideung anu dipake ku Galih Rembulan kaluar jarum-jarum racun. Sak-sak tina masing-masing leungeun muncul 20 jarum racun. Payung Sarimit ngarenjak reuas tapi Galih Rembulan leuwih gancang ngagerakeun dua leungeunna ka hareup. Wudut jereb-jereb. 40 jarum racun nancep dina dada montokna Payung Sarimit saterusna Galih Rembulan ngagentakeun dua leungeunna ka kenca jeung ka katuhu. Bret bret. Payung Sarimit ngajerit tarik dadana soe saharita pedangna leupas tina panyekelna. Galih Rembulan gancang najungkeun sukuna nu geus dialiran ku tanaga jero kana beuteung adi terena eta. Hiu jebron. Celeng kalayang bledak gedebut kolosot. Payung Sarimit macang tarik tina bahamna nyembur getih seger tuluy labuh nyang saya di hanapeun hiji tangkal kai sanggeusna tonggongna nembrag heula neunggar kana batang tangkal kai eta. Sanjaya nu teu nyangka lamun Galih Rembulan bakal ngayakeun tindakan kejam kawas kitu ka adina, ngagerem amak leungeun katuhna ngagentak sawaktu nempo Galih Rembulan ngolebat muru ka arah Payung Sarimit nu geus teu walakaya. Torelap sinar biru norelap kawas gelap. Kaluar tina dampal leungeunna jawara perang dewa. Ieu sinar teh minangka jurus Indrek Guludug ngan bae dipetakeun ngagunakeun dampal leungeun oge kakuatan tenaga jero anu luhur. Tapi sameme sinar biru ngajeger kana tonggongna, Galih Rembulan kaburu malik. Dua leungeunna nyilang nahan datangna sinar biru. Duar bledug. Celang kalayang gedebut. Galih Rembulan macelang tuluy labuh ngakulitik dina taneuh. Tapi manehna teu tatu teu cecel bocel. Galih Rembulan gancang ngorejat hudang nangtung deui neuteup ka arah Sanjaya. Ki tulungan Payung Sarimit kuring rek meresan heula si jahanam gelis eta. Ceuk Sanjaya karesi pakar pantun. Tuluy manehna mengolebat ka hareupeun Galih Rembulan. Kakajeman anjeun geus kalewatan. Anjeun kudu gancang insap Galih Rembulan. Atawa kapaksa kuring ngarubuheun anjeun. Ceuk Sanjaya bari neuteub seukeut ka Galih Rembulan. Si Wanoja geulis kalaka imut ka gelenyung. Pok manehna ngawalon. Leuwih hade urang ngahiji bae jawara Kasep. Urang bakal jadi ratu jeung raja di dunia pasilatan. Anu taya tandinganana. Kuring ngajamin hirup anjeun bakal pinuh ku kabagjaan lahir oge batin. Kumaha? Nah anjeun satuju? Teu sudi. Tugas kuring ngabasmi kajahatan nanjirkeun bebeneran lain ngahiji jeung kadoliman. Eta mah terserah anjeun. Tapi teu gampang oge pikir ngarubuhkeun kuring teh. Nah anjeun teu lebar kana nyawa. Urusan maut pati bagja cilaka mah lain urusan manusia. Tadah bae serangan pambuka kuring. Hiya! Sanjaya harita ngolebat lir kilat hiuk. Tenggelan kadang sewu ngadius tarik ngarahkana dadana Galih Rembulan.
Galih rembulan ukur ngadengdeken awakna mengesan kabelah kenca. Wut plos berep Sanjaya liwat digigireun galih rembulan. Si Wanoja tekena kapepeh ku jurus tenggelan Karang Sewu andalanana Jawara Pedang Dewa. Hiu dampalengan katuhu galih rembulan ngelewat 20 jarum racun waya dina dampalengan eta rek ngababad kana leungeunna Sanjaya. Sanjaya ditarikat narik leungeunna bari mundur salengkah. Horokaya galih rembulan terus ngarangseg maju dua leungeunna butbet ngahemat kana dada kenca katuhuna Jawara Pedang Dewa. Kapaksa Sanjaya ngakiwar ka katuhu bari langsung ngalabuhkeun awakna. Heat! Suku kenca Sanjaya ngahemat rek nejeh kana cangkengna galih rembulan. Dina gerakan sanca motah tapi si Wanoja anu tagoganana kawas gadis umuran 20 taun eta gancang naikeun suku kencana turna nunjel kana suku Sanjaya anu ngahembat. Hiuk cedak. Sanjaya muringis sabab ngarasakeun sukuna kawas disodok ku lisung batu. Hiu suku galih rembulan nu ngangkat teh kiwari ngatius kana dadana Jawara Pedang Dewa. Sanjaya harita gancang ngagorentel dina gerakan orang ngaborengkal. Hiu ceger wur taneuh mawur mancaura katibanan tajongan galih rembulan. Taneuh nyeblok rada jero kahanca ku dampal sukuna si Wanoja gelis. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee. Kanca wargi kaum dangu di mana bae ayana anu resep balanja online nya mangga tiasa ngalangkungan produk anu dipajang dina video aki. Kantun klik we produkna salah sawiosna nya pamirsa. Atanapi anu aya dina deskripsi ya dongeng. Saparantosna ngaklik salah sawios produk tos lebet ka Shopee mah pamirsa bebas. Bade balanja naon bae oge mangga teu langkung sakahoyong pamirsa nya. Balanja ngelangkungan channel atanapi video aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng atanapi ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanana urang lajengkeun tarungna. Rung Sanjaya gancang aceng gelek nangtung tapi karake ajek wut 40 jarum racun nu aya dina dampaleunna galih rembulan ting balesat ngarah kana sakujur badana Sanjaya sanggeusna digentakeun dua leungeunna galih rembulan. Sanjaya teu sempet ngawatek ajianana pikeun nakis puluhan jarum racun anu bahaya eta. Manehna ukur bisa ngagenjotkeun sukuna kana taneuh blesat bae awakna mumbul ka luhur. Ku cara kitu ge puluhan jarum teh bisa disingkahan sakabehna. Puluhan jarum rabeng labas ka tukang tuluy narancep dina tatangkalan. Tatangkalan gede leutik anu katanceban ku jarum racun. Dauna langsung bae layu. Jadi koneng teu lila ge tuluy garing. Masih ngalayang di luhur Sanjaya harita males narajang. Dua dampaleungeunna ngadorong ka hareup wut seor kelebu angin puyuh tina ajian sayuti angin. Muih muter tarik ngarajang ke arah galih rembulan. Galih rembulan gancang ngolebat jirimna harita ngadadak ngilas tina panempona Sanjaya. Wes! Angin puyuh ciciptaan Sanjaya ngagulung taneuh jeung tatangkalan oge rerungkuran. Ting dorok-tok, ting beletrak, sorana ngaguruh pikasieun. Angin puyuh teh leler, Sanjaya ngalayang turun bari culang cileung neangan musuhna.
karak celek nincak taneuh. Ngadadak Sanjaya ngarasakeun aya hawa panas datang ti arah satukangeunana atuh Sanjaya gancang malikeun badana bari mentakeun ajian sayuti cahaya. Sabab manehna geus boga ijiran yen pasti aya panarajang musuh. Bener bae hiji sinar beureum kawas bulan sapasi keur ngablesat ka arah Sanjaya. Tapi eta sinar ngadadak kandak di tengah jalan, sanggeusna Sanjaya ngangkat leungeunna anu mancarkeun sinar warna-warni kawas katumbiri. Sinar beureum ngadadak jadi 3, tuluy ting balelesat ngabalik arah narajang kanu bogana. Galih rembulan anu harita aya di satukangan tanggal kai ngaranjuk reuas. Kakarak danget harita jurus bulan ngabentar bumi milikna aya anu bisa malikeun. Manehna langsung ngakajlang pikeun nyalametkeun dirina. Corelat jeleng wut 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 duar bledug. Tanggal kai anu batangna sagede beuteung munding teh hancur lebur mancaura jadi potongan lemut bari jeung geus tutung jadi areng sideung lestreng. Kali rembulan harita geus nangtung deui bari geus nyekel samurayna bari manehna bieu ngagajleng nyalametkeun dirina teh manehna bari mulung samurayna anu ngagoler dina taneuh. Bahaya jurus pedangna hebat hese lamun diayonan ku lemor. Gerenta Sanjaya tuluy leungeunna ngodok endong ajaib ringit kancana dina cangkengna. Endong ajaib nu teu katempo ku sasaha. Seret burinyai. Sinar beureum ngakebur hurung mancar tina pedang mustika dewa anu ujug-ujug kiwari geus dicekel ku leungeun katuhuna Sanjaya Galunggung. Samurai di leungeun galih rembulan oge geus katempo marong beureum kawas beusi meunang meuleum. Kolewat galih rembulan miheulaan narajang. Samurai beureum ngolebat 2 kali ngabeset nyilang ti luhur ka hanap ka kenca jeung ka katuhu. Hiu wut wut. Sanjaya gancang ngulinkeun jurus tameng pedang nahan cilencang. Hiu wut war trang trang buricak. Kembang seuneu ngaburicak. Wut samurai teureun narajang. Congona ayeuna mah nyorocos rek nobros kana hulu angen jawara pedang dewa. Tapi Sanjaya sakilat ngagilak ka belah kenca. Tuluy males narajang ngagunakeun jurus Sapta Pangracah. Ieu jurus teh pangleler warisan ti lodaya leuweung sancang anyaeta akina Wulan Saritea almarhumah jenatna pamajikan Sanjaya. Pedang dewa ngarah kana 7 bagian awakna galih rembulan. Shoot 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 shoot. Tapi urut panglima laut kidul eta masih sempat mundur bari muihkeun samuraina pikeun nakis jurus Sapta Pangracah anu dipetakeun ku jawara pedang dewa. Wut 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 war 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 trang 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 blentrang buricak buricak burijai. Galih rembulan masang kuda-kuda anyar. Samuraina dicekel kedua leungeun di luhur sirahna. Samurai katempo beuki marong hurung tandaning Siwanoja geus ngalirkeun sakabeh kakuatan tanaga jerona kana pakarangna eta. Sanjaya surti yen musuhna rek ngadu kakuatan ngaliwatan pakarangna
manehna gancang ngalirkeun tenaga jero kana pedang mustika dewa nu dicakelna. Sinar beureum ngakebur leuwih hurung matak silo anu nenjo. Hiat kecileng, galih rembulan ngakecileng luhur maju. Samuraina dihembatkeun tarik rek meulah kana sirahna jawara pedang dewa. Sanjaya teu nyingkah, manehna nyakal pageuh pedang dewa. Pedang dewa diangkat kaluhur pikeun naki serangan samurai. Dua sinar beureum katempo ngalebat hiuk wut gonjrang duar prak. Dua pakarang diadu teas nimbulkeun suara ngapledug bari ngaburinyai sinar beureum. Ting baburisat ngancawura kalitu kadieu. Samurai di leungeunna galih rembulan potong jadi sabaraha bagian. Sanggeusna ditakis ku pedang dewa. Sanggeus nakis panarajangna galih rembulan, Sanjaya mah langsung muterkeun badana. Pedangna ngabeset tarik ngababad ke belah cangkengna galih rembulan. Hiuk breut ceras. Galih rembulan ngakuak awakna kabeulah jadi dua bagian dina palebah cangkengna. Potongan awak belah luhur langsung ngageblug labu. Disusul ku bagian awak belah handap disemet cangkeng kana suku. Sagerapan mah masih nangtung tapi tuluy lalaunan ngarumpuyuk labuh kana taneuh. Galih rembulan si panglima si urut panglima karaton laut kidul. Harita teu usik deui. Sabab nyawana saharita ngalayang ninggalkeun ragana anu kapotong rapih jadi dua bagian. Teka tempo aya getih anu ngucur. Sabab getihna langsung saat kaduruk ku hawa panas wisana pedang mustika dewa. Sanggeus mastikeun lawana geus eueuh nyawaan. Sanjaya teu madulean deui ka galih rembulan anu geus jadi layon. Manehna mah gancang memuru ka payung sarimit anu katempo can pulih bener. Dina kayan kitu kolebat sleug. Hiji bayangan beureum datang ka hareupeun Sanjaya jeung Resi Pakar Pantun anu keur ngagulang gaper payung sarimit. Nu datang teh si oreng saurang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedengkeun leungeun katuhuna mah nyeklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Deh, ieu bageakeun deui ibi ye. Mawa ieu kabeneran ye kabeuki si Aki Resi ye. Tah aug nu amis raos kareueut matak dedieun bari jeung hanet keneh ye Aki. Tah ieu ukur awu ka resep si kasep sok atuh. Geura ieu. Geura dieusian heula patuanganana supaya tanagina parulih deui. Kangge pamiarsa mah ngabili anu palai jajan tiasa COD-an nya. Dede. Para pamiarsa. Kuno rojolna bisarwiti aduh waktos nah janten kabujang sep nya. Pamiarsa sadayana anu mika memet dongeng Sanjaya lalakon Ratu Candana Sutra bagian ke-11 cakurang teuneun heula teh nya. Dihaneuleum sieum gisan sampeureun urang tuna dihanjuang siang gisan alaeun urang sampeun dengke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun. Kasadayana nu parantos satia manco, satia ngadangkeun, satia ngarojong kana padaran-padaran dongeng Aki. Oge tetepnya ngantosan padaran dongeng-dongeng Aki, hatur nuhun pisan. Hapunten kawagel aya namanya dongengna teu tiasa unggal dinten kumargi kedah adamal heula naskahna teu sapertos kapungkurnya. Kugituna atuh sakitu heula nu kapihaturnya. Akina panginten amit pungkur heula hatur nuhun ka sadayana salam oge ka sadayana nuju maranco.
Mugi sadayana aya dina kawaluyan sareng karahayuan. Amin. Akin amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.